Sok ka maros tah ieu Pak maros teh bade macakeun salawat aya paripaos cenah geuningan saur sepuh mah ulah aya tunggul siruan ka antara kakaitan catang supaan hutang saurna maros anu bade taur hutang basana anu baheula anu dibayar alip ulah nanya jalan ka cai dewata ulah nanyakeun jalan ka huma tah hutang saurna teh supaya bebas luar bubar ayeuna bade dilaksanakeun saksiannya nyaksian ya, amin ya rabbal alamin aya paribasa deui Pak Guru kumaha sekar kentar cenah sekar kentir sekar kentar ke gewaning angin kentir sekar kentir ke gewaning banyu jadi tinggal musrah hayu berkah salamet si utangna musrah hayu berkah salamet ibu hajatna musrah hayu berkah salamet ibu Ros sakulawargi sareng para penonton sadayana amin nyaksanakeun ibu Ros dina sholawatan mangga. caketin mang mikna selawatannya salat ulah bismillahirrahmanirrahim salatullah salatullah ala toha rasulillah salatullah salatullah ala toha rasulillah bismillah abiladi rasulillah bagoli mujah bismillah aralaya rasulillah ayu batur padat berdoa sauyunan sadayana ayu batur kirim doa ilmah sadayana salatullah salatullah ala toha rasulillah salatullah salatullah ala yasih bibillah wabil hadi bismillah wa kulli mujah rasulillah ayu batur pada berdoa perjalanan kita selamat gak sakit tuanya Pak supaya selamat berdoa nuhun mak nuhun alhamdulillah tah geuningannya maros pertosa laksanakeun dina sholawatan sumangga sadaya cara mangkatakan ngara hoyong di pangawihkeun heula tidak mangrupi lagu ayun aming gaya baru mangga ka juru tarompet oge juru kenang saperti siap-siap Ibu Suarawati mangga mohon ayun aming heula jang